Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda, guaran pedaran tradisi Sunda. Dua lowongan kapengker urang ngaguar perkawis kumaha tradisi-tradisi Sunda nu aya di kampung-kampung adat. Salajengna ayeuna urang dilajengkeun kana khusus kanggo kana karangan pedaran. Naon karangan pedaran teh? Karangan pedaran nyaeta karangan anu eusina ngajentrekeun hiji objek kumaha prosesna, kumaha tujuanana, sareng kumaha gunana. Janten karangan pedaran teh karangan anu ngajentrekeun hiji objek kumaha prosesna, kumaha tujuanana, sareng kumaha gunana. Salajengna karangan pedaran oge upami tos dimuat dina kalawarta, dina majalah, dina koran, atau napi dina internet, eta sok anu nyebat artikel. Dan jadi karangan pedaran komitos dimuat dina media kalawarta, dina koran, media massa, eta disebut artikel. Mangga urang titenan teknik-teknik anu digunakeun dina nulis karangan pedaran. Nu kahiji aya teknik identifikasi. Naon teknik identifikasi teh nyaeta teknik neangan atau maluruh jeung ngabahas atau ngajelaskeun ciri-ciri objek. Jadi karangan teknik anu ieu nyaeta maluruh jeung ngajelaskeun dina ciri-ciri objek anu dipedar. Jeung anu kadua aya teknik klasifikasi. Naon teknik klasifikasi teh nyaeta teknik anu medar jeung ngelompokeun ya ngadamel kelompok-kelompok atau napi kelas-kelas dina objek anu kurang dipedar. Salajengna aya teknik proses. Teknik proses nyata teknik maluruh jeung mere tahapan-tahapan dina proses. Ya, jinten karangan ieu mah teknikna ngajelaskeun proses-proses atau napi tahapan-tahapan dina eta objek. Salajengna anu kaopat aya teknik definisi. Teknik definisi teh nyaeta teknik maluruh jeung merewangenan kana objek. Jadi ngaguar objekna teh tina harti-harti atanapi wangenan, atanapi definisi-definisi istilah-istilah nu aya dina eta objek. Salajengna anu kaopat aya teknik ilustrasi. Teknik ilustrasi mah nyaeta teknik anu maluruh jeung mere gambaran. Gambaranna kumaha? Caritana ti awal dugi ka akhir dicarioskeun. Ya, gitu. Sapertos misalkan aya tradisi kumaha ngurus anu kapapatian dikawit namandian dugi kana nguregkeun lajeng sapertos eta aya kegiatan-kegiatan nu sanes eta dicarioskeun. Dikawit naon 7 poena nya salajeng aya 40 poena jeung sajaban eta tradisi-tradisi nu aya. Sapertos kitu nya urang uyan deui nu disebat teknikna teh dina nulis pedaran teh aya 4. Hiji teknik identifikasi, nu kadua aya teknik klasifikasi, nu katilu aya teknik proses, nu kaopat aya teknik definisi, nu kalima aya teknik ilustrasi. Tapi digambarkeun ceritana sapertos kumaha. Salajengna aya rangkai karangan atanapi raraga karangan pedaran. Secara umum tos pada uninga aya namina teks karangan. Ya, biasana dibagi tilu nya eta nu kahiji aya bubuka, salajengna aya eusi, sareng katilu aya panutup. Tah dina karangan pedaran aya sami aya bubuka, eusi, sareng panutup. Dina bubuka aya naon wae? Dina bubuka tinangtos komposisina aya nu kahiji aya milih jejer atanapi topik pedaran. Enten hidup kedah milih naon nu jadi judul atanapi topik tina eta pedaran. Nu kadua dina bubuka teh aya ngajelaskeun ngeunaan pentingna jejer atanapi topik. Jadi dijelaskeun kunaon eta jejer atanapi topik di guar. Salajengna dina bubuka aya legana atanapi ambahan pedaran. Jadi naon wae nu baris di guar ku hideup eta teh dijelaskeun dina karangan pedaran.
dina bubuka nya. Salajengna aya watesan jejer pedaran. Saparantos aya ambahan salajengna disebatkeun dinya yen di watesanan dugi ka dinya pedaranana. Anu salajengna aya masalah-masalah tina nu kurang bari dipedar dan kan salah sawiosna alasan urang ngaguar hiji pedaran teh nya eta sebab aya masalah-masalah. Naon masalah teh? Masalah teh nya eta hiji kanyataan atau napi hiji fakta atau napi hiji data anu henteu luyu jeung anu dikahar. Ya, salajengna aya tujuan jeung gunana pedaran. Keur naon ieu teh dipedar? Keur naon objek ieu teh dipedar atau napi diguar? Ya, eta dina bubuka. Salajengna dina eusi aya opat dina komposisi dina eusi. Muka hiji wujud jeung wangun objek. Jadi urang kudu ngagambarkeun atau napi ngajelaskeun atau napi masihan keterangan ngeunaan wujud tina hiji objek anu dipedar ku urang. Nah, salajengna nu kaduana aya gunana objek. Jadi tos dijelaskeun bentukna, wujudna, salajengna gunana keur naon, fungsina keur naon dijelaskeun. Terus aya wanda atau tipe-tipe objek. Urang dikelompokkeun jeung sajabana. Nah, salajengna cara-cara nyieun objek. Jadi upami sifatna dijieun berarti dituliskeun cara-carana kumaha nya. Sapertos kitu. Anu katilu aya panutup. Panutup teh eusina ngeunaan kacindekan tina eusi pedaran. Terus pada apa? Namina panutup mah pasti aya kacindekan. Anu pamungkas tina panutupnya ta biasana sok ditambahan diseselan ku saran-saran keur nu maca ngeunaan kana hiji objek. Kanggo nu salajengna aya tahapan-tahapan utawa lengkah-lengkah dina nulis karangan pedaran. Kahiji aya netepkeun pasoalan atau perkara nu rek urang ditulis. Jadi milih-milih netepkeun rek naon nu urang ditulis. Lajeng nu kadua aya ngumpulkeun bahan atawa data keur ngarojong kana eusi pedaran. Jadi saparantos urang gaduh kayakinan bakal ngaguar misalkan contohna balpen, mangka urang ngumpulkeun data-data anu berhubungan jeung balpen sangkan eusi pedaran urang kuat. Ieu teh sumberna teh tiasa tina buku, tina koran, tina majalah, tina internet, atau napi tiasa langsung lungsur ke masyarakat, atau napi kana sumber objek. Jadi bahwa anu ngagunakeun, bahwa anu produksi jeung sajabana. Dan kanggo ngumpulkeun bahan ieu urang seueur jalanna, seueur sumberna, bisa tina buku, tapi tina ruang, nya ka perpustakaan, tiasa oge milana tina koran, nya lajeng tina majalah, tina internet, tina wawancara, atau napi tina sadayana nu ieu kurang dilebetkeun kana janten data. Nah, salajengna mikiran pijuduleun anu matak ngirut nu maca. Jadi saparantos urang menang data, menang bahan-bahanna, lajeng kumaha carana sangkan si judul ieu teh bisa ngirut, menarik. Itu kanggo nu maca nya. Kadang pan seueur eusina sae karanganana teh tapi nalika ningali judulna judulna sapertos itu gitu tos katebak. Satiasa mungkin ada mah judul anu matak ngirut atau napi matak mincut kanu maca. Salajengna nu kaopat aya nyusun raraga atau napi rangkai karangan ya. Sapartos urang menang judul lajeng disusun mana nu bagian mana bagian besi, mana bagian panutup. Nah, damel salajeng dina bubuka tadi aya naon bae diseratkeun. Misalkan saparagraf, 2 paragraf, 3 paragraf misalkan kanggo bubuka. Jeung kanggo eusi misalkan tadi pan aya sabaraha hiji eusi teh nya aya 4 nya, aya 4. Lajeng misalkan dina 4 eta janten 4 paragraf. Dina panutup oge misalkan jadi 2 tanapi saparagraf. Lajeng anu kalima mekarkeun rangkai karangan jadi alinea-alinea nepika jadi karangan anu gemblang. Jadi ku urang teh saparantos tadi anu poin-poin eta teh terus dipekarkeun hiji-hiji dipekarkeun ya. Lajeng anu pamungkas
dina tahapan ieu nyaeta nyarungsum karangan anu geus jadi sapatos urang tos ngadamel mekarkeun karangan janten alinea janten paragraf lajeng ku urang disusunkeun disusun dina nyarungsum ieu ge aya proses ngedit bahasana, ngedit data-datana, ngedit jalanna karangan, jalanna pamikiran urang dina karangan. Nah, urang udah diedit. Nah, sangkan naon ku urang didugikeun eusina jelas, genre tanapi ngalenjeur, terus bahasana oge merna gitu. Tujuanna sangkan besi pedaran ngirut pikeun dipake ku batur kudu ngamaca atanapi dilaksanakeun atawa digunakeun. Tah eta tahapan-tahapan atanapi lengkah-lengkah dina nulis karangan pedaran. Tah kanggo buaran karangan pedaran sakitu arep cekap kantun ayeuna panginten urang nyobian hideep milarian bahan kanggo pedaran. Biasa tina kampung-kampung adat, biasa tina di sabeureun hideep, di aya di sakola, aya anu di sabeureun bumi-bumi hideep. Bida tiasa widang anu hubungan jeung keagamaan, tiasa widang dengan hubungan sareng mata pencarian. Atanapi tiasa tina sosial masyarakat nya si aya tradisi anu gimana jeung sosial misalkan hubungan interaksi jeung manusia atawa anu gampil anu sok biasa dilaksanakeun di sabeureun hideep misalkan contohna adat dina ngalumangsungkeun hirup atanapi istilahna adat daur hirup. Naon adat ngalumangsungkeun hirup teh nu kahiji aya adat menyiram kan biasanya di lingkungan hidup sok ayanya menyiram teh sok nganggo keneh tradisi-tradisi dikawit misalkan aya kedah ngadamel rujak, ngadamel petis, terus aya pantrangan-pantrangan. Nah eta biasa janten bahan hidup nyerat karangan deskripsi. Salajengna aya adat ngaraksa jeung ngariksa anu ngandung. Biasana anu ngandung sok aya eta teh. Misalkan anu ngandung hubungan jeung pantrangan-pantrangan aya nya kitu. Nu katilu aya adat ngariksa nu ngababarkeun kumaha tak-takan syarat teh mah ngaraksa atanapi ngariksa atanapi ngurus jalmi anu ngababarkeun. Anu kaopat aya adat mulasara orok sageus dibabarkeun. Katos aya di lingkungan itu tangos aya kumaha carana ngurus orok sapatos dibabarkeun. Nu kalima aya adat nyundatan. Pamaget pasti disundatannya gitu. Tah kampung pun aya, malah mungkin wae ayeuna di sabeureun hideep aya tradisi keneh nyundatan. Nyundatannya tradisina oke kampung kudu mah pan sapajan nyundatan teh kampung teh dikeun heula di balong 7 jam atanapi teh tabuk tiru wengi dipika subuh misalnya dipika dan subuh tah eta aya tradisina sapatos. Terus dina pelaksanaanna nyundatan sok aya tradisi-tradisina aya bahan-bahan anu dianggo. Laksanaos kiwari mah seueur anu nyundatan ka dokter. Kanggo istrina ge aya kapukur mah sok disebat gusaran. Tah gusaran ge eta mangrupa tradisi Sunda nu hubunganna kana nyundatan. Lajeng anu aya keneh di masyarakat biasana tradisi ngawinkeun. Oh eta mah tos prah pisan. Gampil sapertosna. Tina bahannya, bahan-bahan ge seueur nu kitu mah. Biasa ningali tina buku, tina internet, tina majalah, tina dokumentasi keluarga tiasa wae. Atanapi lungsur ka jalmi-jalmi anu sok mupuhuan dina nikahkeun. Amil gitunya nanti di sejabana tiasa ditaroskeun kanggo sumber-sumberna. Anu katujuh aya dina daur hirup jelema atanapi dina kalumangsungan hirup jelema teh aya kapapatenan. Jadi dina kapapatenan aya tradisi-tradisi. Eta teh sajanten bahan. Kumaha carana ngawitan, ngamandian, terus ngaboehan, terus nyolatkeun, terus ngurebkeun saperti dikurabkeun dina
saterasna aya 7 dintenna, terus aya naon deui aya 40 dintenna, aya 100 dintenna. Nah eta tiasa ditambahan. Kumaha tos gara gambaran? Ya mudah-mudahan gara gambaran. Teu kedah iya teu kedah ragu. Sok puter teh ngadamel nyeratnya taroskeun ka Ibu Rama numpang caketna sareng taroskeun oge ka lingkungan ka tatanggi nya kanggo bahan-bahan sareng data-data kanggo anu ngadukung kana anu ku hidup di mung sakitu sarasna mah anu didugikeun dina pangajaran pedaran tradisi Sunda teh. Hiji hidup tiasa wanoh kana tradisi-tradisi nu aya di urang, nu kadua hidup diajar naon ngebrehkeun atau mengungkapkan pikiran jeung perasaan ngalangkungan nulis karangan pedara. Nulis karangan pedara. Tong tebi nu aya di samping. Atur nuhun tos ngiring ngelaungan anu pamungkas dina karangan pedaran sareng ulah hilap kanggo ngisi presensi lajeng ngawaler pataleka anu aya dina Google Classroom. Atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah datang deui dina pangajaran dina materi anu saterasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.